Nanaon oge da kudu kompak. Salaki bagian masak, abi bagian nunuangna. Tuh nepi ka pabalata kieu masakna oge. Wios ketang sakitu oge tos karesa. BM ti siang kene hoyong ngadamel bala-bala cenah. Langsung we angkat ku nyalira ka warung. Padahal mah di dieu ge aya tukang bala-bala teh. Da sok bedanya jeung ngadamel nyalira. Komo dadakan mah haneut-haneut. Tong hilap lebetkeun bawang putih bubuk, super lada sareng royko-na. Tos we sakitu ge cekap raos pisan. Ayeuna mah ku abi urang siapkeun heula minyak panasna. Meh katinggal aya damel. Ieu kompor nu sabelahna nuju masak sayur bayem. Kangge baturna engke sareng bala-bala. Tuh minyakna tos panas. Ayeuna kantun ngagoreng bala-balana. Ngagorengna teh cing garing. Ari baraya raresep teu bala-bala nu garing. Sok di komen-komen nya. Tapi sok aya nu resep anu teu garing. Da masing-masing beda karesepnya. Ayeuna salaki jongjon ngagorengan bala-bala. Abi mah bade ibak heula we. Bari ngantosan bala-bala asa. Ari usum halodo masok hoyong ibak wae. Da hareudang deui geuning tos ibak oge. Tuh bala-balana tos arasak, sambalna oge tos siap. Kantun ngaemamna we ieu mah salarea.